Ha, aku baru torojo dongkap ke kebun durian Sang Hyang Bedil yang berada di Dharma Raja Sumedang. Ayo kita sepil duriannya. Di kebun durian Sang Hyang Bedil. Mantap ya mah bos. Mang Baso. Hah? Panggil dewa itu jangan lupa ya Allah. Sing diberikan kesabaran tapi ya Allah. Naon? Kenapa ada di kebun durian Sang Hyang Bedil, Mang? Itu jualan baso? Ente ayo nama orang mah gawe tadi bos tadi ayo nama di kebun durian Sang Hyang Bedil. Kebetulan saya teh langganan setia ke kebun durian Sang Hyang Bedil mah. Tanyain tuh si Bos Teddy. Ketemu di sini si Mang euy. Nah, Mang, abi meser duriana hiji. Bener ya rek Malia? Ya uhun atuh Mang. Mana tebih-tebih ngajug-jug ka Sang Hyang Bedil ge. Abi teh hoyong durian mumpung di dieu saurna nuju panen durian bawor sareng montong. Malia kaduna ya. Oh no, iya Mang. Makanya saya mah jadi member di dia teh langganan Mang. Durian Sang Hyang Bedil mah dan pernah gagal. 130 sakilo. Ieu sadayana 5 kilo jadi 650-an. Heran, kumaha pamikiran sih Mang? Piraku ieu 5 kilo Mang. Saya mah meser ieu hiji. Hiji kumaha maksudna? Mang, tadi abi nyaros kumaha? Meser durian hiji. Oh pan ieu geus dibukakeun hiji nah kumaha? Aduh, si Mang, kumaha pamikiranna? Siga nu teh nya kola. Mang, ayeuna sabaraha? Hiji. Tah, eta Mang uninya. Oh bila aku meuli ngan sasiki, ngan sabiji eta mah. Pan ku aing geus dibukakeun sawulu ya. Mang, abi tadi lepat henteu. Mang, meser durian hiji. Ayeuna sabaraha? Aing hiji. Ohon, sabaraha ieu hiji? Heuh atuh teh dijual hijian kieu atuh sagolondong dijual lagenan. Nyantos atuh, ayo teh diical. Hijian mah golondongan mah. Kayak abi wideu atuh nya Mang. Teu jelas sih Mang. Lieur Bos. Kadua anak buah teh mending pecat teh nu kieu mah. Ya cuk urang geunang. Mata Korea menjadi pelanggan kieu mah. Abi teh padahal bade jadi pelanggan setia ke kebun durian Sang Hyang Bedil teh. Aing geunang. Anu ngaladangan kieu mah. Lieur kumaha pamikiranna sih Mang. Siap langan nu lieur cek aing geunang. Jol-jolan datang ka dieu meuli ngan sasiki. Nah kumaha bos geus dibuka? Apur tuh. Ya cek aing geunang pusingkeun jalma eta mah. Ieu mah rela. Aki-aki. Anda itu kenapa bebek sekali ya? Lo bangaukan. Kita toong. Lagi. Kayaknya gede paman. Gadot. Bawa duk sekali Anda itu. Maaf, habis dahar jengkol ini. Oh, iya. Aduh jeung aing. Bajing naon pan moal aya eusian ieu mah? Kadikeun. Ih, jam heuya tuh. Akan ku aing.